Mau kemana-mana abi mah teh paling biasa we ngagoler deui. Oh, atuh mah udah bae abi rek kapayun heula nya. Nya teh kayak orang pilarian heula teh. Pilarian, neangan naon teuing ah. Lieur. Udah itu gimana nya? Udah. Nyari naon? Udah. Pilarian naon? Udah. Pilarian naon? Kumaha teh? Pilarian naon? Hilap deui da di luar gitu aya teh payung teh. Nya jang saha payung? Kumaha? Payung jang saha? Teh tadi mewarang abi milarian payung. Pilarian payung. Yeuh, halodoc ieu jang naon payung? Hilap deui teh duka di mana nya? Yeuh, kita tadi ngomong gieu perasaan. Abi mah rek kapayun heula gitu. Lain kapayung, payung naon kapayun heula. Nya teh aya payung teh. Oh. Lain payung. Abi rek kapayun heula rek ka toko gitu di tengah naon teu. Kapayun. Heeh. Oh, Audag, ya. kumaha teh? Mempeng nyase punten pang neangkeun Pak Ateng. Pak Ateng. Urang ada masa saungan ieu di buruan di dinya. Oh, nya siap-siap teh. Udah. Udah. Anu sakit. Ngadamel naon ieu? Kumaha? Ngadamel naon? Ya saur si teteh. Piwarang bikin spiteng sana. Oh, spiteng. Ukuran ka sabaraha teh? Panjangna. Panjangna meureun 1,5 meter meureun atau 1 meter we meureunnya. Ieu sok ieu pang uratan mah bisi badag teuing gede-gede teuing. Sok, Sakitu sok ieu keun heula bae di bantuan sok. lain atuh cik atuh si teteh teh abi mah da teu bisa nyeun spiteng mah kanu ahlina we atuh. Bae sok ngomong bae ganeng. Ganeng ceuli, ganeng ieu Hah? mah. Ganeng ieu mah geus ceuli. Sok ngomong bae. Jieun wae. Jieun sok bae di bantuan. Sok. Naon ari teh? Nyieun spiteng pan kamu nunita. Spiteng. Cek Mang Udeg tadi teh nyieun spiteng sana cek si teteh hareupeun ieu sasaungan. Harus salah dengan deui. Yeuh, Kumaha teh? sahan we tah nyieun spiteng. Mohon ieu. Teh yang Pak Ateng, urang nyieun sasaungan di buruan. Mak, Lain nyieun spiteng di buruan. Pak Ateng piwarang ka dieu sanes ngadamel spiteng. Pak Ateng piwarang ka dieu sanes ngadamel spiteng. Pak Ateng. Oh, Pak Ateng. Pak Ateng, urang ngadamel sasaungan. Nya. Sarwana kamu teh sing balik nitah teh pugu kitu. Ah, Lain, nu itu budak nu ieu sarwana babag. kamu we ah.